Bismillahirrahmanirrahim. Qul bejakeun Muhammad ka anjeunna amara bil qisti. Allah marentah, pangeran kaula marentah kalawan jujur, kalawan adil. Hiji, wa aqimu jeung maneh kudu ngararadegkeun diri maneh wujuhakum menuju masjid atawa menghadap ka Baitullah inda kulli masjidin dina nalika setiap salat. Wada'u mukhlishina lahuddin, ibadahanlah Gusti Allah dengan ikhlas, saikhlas-ikhlasna. Tilu, bejakeun Muhammad hiji amara rabbi bil qisti. Lamun urang neuleuh dina ayat lain qisti teh di ditu. Dina caritaan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah. Nah, kadituna bil qisti, qisti teh bahasa tauhid. La ilaha illallah. Aqimu wujuhakum, tangtungkeun ajegkeun awak anjeun. Wujuh teh beungeut tapi nu dimaksud awak. Majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kull. Inda kulli masjidin, masjid teh tempat nu dimaksudna mah salat. Jadi min itlaqil mahal wa iradatil hal. Lempeng nama Muhammad bejakeun ka urang-urang Arab khususna umumna ka sakuliahing manusia. Amara rabbi bil qisti, pamarentah Rabbi pangeran kaula titah nauhidkeun ka Gusti Allah dengan sajujur-jujurna dengan bahasa la ilaha illallah. Teu aya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Hiji, ketika geus maca kalimatun thayyibah iman ka Gusti Allah di jerona aya parentah salat. Wa aqimu wujuhakum, lempengkeun awak, tangtungkeun awak, badapkeun ka Baitullah salat inda kulli masjidin dina nalika salat. Nomor katilu, wada'um, ibadahan Gusti Allah mukhlisina lahud, ikhlas. Ulah aya kasisi kagigir, ulah aya muatan-muatan. Ngaji ikhlas, salat ikhlas, zikir cerita salat, silaturahim ikhlas dan lain sebagainya kudu ikhlas. Ieu mah keur salat mukhlisina lahuddin. Yakin kama bada'akum ta'udun, sakumaha mana diciptakeun ku Gusti Allah tatadina walam takunu sayan teu aya. Urang kabehan eueuh aranjeun kabehan wahai urang Arab teu aya, ku Allah diciptakeun aya haji hirup. Sanggeus sahirup diurus ku Gusti Allah. Ta'udun kepae bakal dibalikeun deui ku Gusti Allah, hirup deui. Gampangan Allah dek kahirupkeun boro-boro anu geus aya, kemudian dihirupkeun deui cacak-cacak nu tadina urang diayakeun dihirupan. Allah Maha Kawasa, komo ieu mah geus aya pae dihirupan deui. Babarieun jasa Gusti Allah mah. Nu mantak engke begitu dibalikeun ku Gusti Allah jaga di yaumul kiamat teh bakal kanyaoan manusia teh aya dua bagian. Fariqun hada wa fariqun haqqa alaihimud dhalalah. Sabagian aya anu menang pituduh yakni anu iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Didinya bakal ditendenan bendera-bendera mukminin di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fariqun hada. Nomor kedua wa fariqun haqqo alaihi dhalalah. Sabagian deui anu nyata-nyata kasasaranana yakni dhalalah teu iman ka Gusti Allah di bawah bendera para kafirin, bendera Fir'aun, bendera Namrud, bendera Abu Jahal bakal berkibar ke di ditu, termasuk bangsa bendera-bendera moal dicaritakeun. Nu koneng aya, nu beureum aya. Iya.
nu mantap kajian teuing kumaha ge tetep horenganan geus diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta. Aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ti mimitina memang eta teh bakal piimaneun, bakal piislameun. Atuh bada akumna ku Gusti Allah diciptakeunana engke sesuai jeung aturan. Nomor kedua aya nu diciptakeun ku Gusti Allah ieu moal piimaneun, atuh diciptakeunana mah hiwal ti Gusti Allah dina aturan-aturanana. Nu mantak lamun urang ngembalikeun kana ayat ieu horeng kabeh ge meunang ngatur Gusti Allah geus urang ti eueuh ka aya diurus ku Gusti Allah haju kuari daek ngadengekeun pangajian-pangajian salat dan lain sebagainya ieu moal henteu kadituna berarti Allah teh endeup ngajadikeun fariqon hada golongan anu meunang pituduh di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian teuing dititahan ge harita tadina manehanana diciptakeun bakal dolalah mah dolalah bae ulah hese-hese. Lamun urang nyaritakeun kos kitu urang bakal bingung nu sabenerna mah lantaran anak Nabi aya nu teu iman. Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak masyaallah, anak anu dipake kadeudeuh Kanan ngaranna. Begitu ku Kangjeng Nabi Nuh dirayu, dibujuk dirayu supaya milu ka kapal tetep bae manehanana teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh dicarekan kapan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Nuh teh lantaran nganggap anak lain turunan anjeun teh bakos kitu lantaran teu iman, anak nabi, anak rasul kafir. Urang menyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bapa ku anjeun, Azar eta kapan bapana teh tukang ngajualan patung. Nu mantak perseteruan anu sangat luar biasa antara bapak jeung anak. Bapakna teu iman ka anak. Pamajikan Kangjeng Nabi Lut anu tadina sagulung sagalam tapi ternyata teu iman ka Kangjeng Nabi Lut, pamajikan ku anjeun teu iman. Kangjeng Nabi urang paman anu luar biasa dipake kadeudeuh jeung kanyaan ku Kangjeng Nabi Abi Thalib tetep bae teu iman. Geus puguh Abu Jahal, geus puguh Abu Lahab, dan masih banyak sederetan abu-abu yang lainnya. Pohara jasa, teu iman. Nu mantak ulah kaget lamun itu bapak nama cenah kiai pan anak kakara kiai. Kakara kiai atuh anak Nabi. Lain guna non cenah boe teh nyeleu bapak nama cenah luhungnya tapi anak nama tukang judi kos. Ya, ulah loba omong. Geus kitu diciptakeun anak ku Gusti Allah. Masya Allah inggis ya urang lamun digali kos kieu penciptaan Gusti Allah ieu adalah hak Gusti Allah kumaha Gusti Allah bae Masya Allah teh batak engke bagi dua sapanta nu iman nu meunang pituduh sebahagian nu teu iman nu meunang teu beunang pituduh. Tak ieu kabeh horenganan nu teu meunang pituduh nu tadi diomat-omat teh kade cek Gusti Allah la yaftinannakum syaitan ulah kabujuk rayu ku rayuan setan mantak ti dieuna nu mantak parikon aku alaihi dolalah ieu teh meunang kasasaran manehna mah innahum muttaqadu syayatina auliya min dunillah sebahagian anu meunang kasasaran mabok aya dinyana judi aya dinyana zina aya dinyana bahkan teu percaya pangeran teh Gusti Allah padahal nu ngahirupkeun Gusti Allah nu ngurus Gusti Allah tapi nyana teu percaya ka pangeran bahwa pangeran teh Gusti Allah. Urang mah kuarikan nu normal ieu heueuh nya herannya urang mah heran ka Josbus padahal mah nyana teh kapan diciptakeun ku Gusti Allah tapi nyana teu iman ka Gusti Allah heran. Nu dianggap kamari ieu sugan teh si Obama bakal iman tapi ternyata orang melanjutkan laku lampah George Bush. Bill Clinton datang ke urang sugan teh mah bakal iman orenganan kos kitu padahal mah ciptaan Allah tapi nyana kafir. Tapi si Junaid mah urang lembur teu nyaho ka ler kidul ka Hollywood teu nyaho ka Citra teu nyaho beuh kopeahna ge teu ganti-ganti geus beureup ka masjid penyaho ka pangeran mun ditanya Junaid ka mana masjid nek naon salat nyembah ka ka pangeran
titaku saat jembah aing menyaho bae ngaji sugan titaku masih main ge ngaji lain si aing ibadah ka Allah menang kita menang kita ngaji mantap ke si Junaid bisa andasa jawabna sia mun salat ditaku masih main masa kadang nita tapi percaya aing mah ka Gusti Allah emang sia ngaji di mana aing mah santri 20 tahun palingan sia bisa baca kitab henteu aing baca kitab mah bisa emang sia di pondok lah kira kumaha aing mondok nonton TV bae aing tapi teger batinna tuh iya urang bae Namrud nyana nyahueun pangeran teh Allah Firaun mah tadi nama nyahueun jasa malah pangeran teh Firaun ngan kabelah dina takabur hiji jantung aku pangeran jadi aku pangeran tadi nyahueun pangeran teh nu nyiptakeun khalaqas samawati wal ardi Firaun nyahueun tapi kabelah dina takabur aku pangeran pangeran kecuali aing awas ya aing bisa ngahireupun bisa pangapaeun coba kos kumaha dua jelema nu hiji ketrok pae tuh nu hiji diantep hirup aing pokona mah cak aing pae cak aing hirup aing mah bisa maehan bisa menghirupan cak anu neuleuh otakna sakitu doang pangeran itu pangeran Firaun eta kos geus awas pokona mah nun teu ibadah ka aing maehan ku aing ibadah aing pangeran masyaallah aya nu ngomong apa pangeran sok ngising lalu ngomong besi ditanyakeun doang ai pangeran keur kumaha tuh keur ka WC urang boga pangeran ngising teresepannya tapi kan Firaun ngising Namrud ngising nya pangeran ngising tapi tetep aja aku pangeran Masya Allah innahum muttakhadus syayatin nu bantak nyana ieu sasar lantaran nyana berkoalisi jeung setan. Jeung setan ittaqadu syayatin. Musyawarah nyana jeung setan. Dipilih bendera koneng ya. Borong ya. Mana deui? Tuh cak sia teh bata. Iya ittaqadu syayatin auliya min dunillah haju wa yahsabuna annahum muhtadun nyana boga sangka bahwa nyana teh ieu menang pituduh teu karasa bahwa nyana di jero kakafiran teh pajar teh bener teu ngarasa di jero kamusikan teh pajar teh bener boga rasa bener bae nah ieu gara-gara setan nu mantak sing hade di awal lagi awas setan mantak ka dieu na ge ieu nu mantak kabagi dua lantaran ieu jelema teh terjerumus ku gangguan setan ku ajakan setan urang sing teger ku ari antar ka mana ye cilongok neuk naon ngaji keke tunggan ieu mana ada oh bener kata tungguan lain make samping kan ganti lah celana ke celana ayo guys cak bawa depan cenah gaji engke ye aya perlu saya sagede ngata syaitonir rajim setan lo bisa bae eta ya Allah dek gaji tengah jalan aya nu ngajak ka Karang Bolong milu budak teu kira-kira dek gaji aya nu ngajak bisnis milu kadanan ku kieu mah aing ieu sapopoe dagang bae dek dieureunkeun ku aing sakedeung sejenak aing ti isuk datang ka dohor jang ka akhirat ceuli aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim mata aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim hate aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul ja ieu teh ti Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu terus bae dieusian ku dunia bae dikunci ku aing sia toko geus ayon pokoknya mah datang kantor aing ngaji tak kadanan ku kitu jelema model salat teh modal salat ulah haju HP di bawah HP ku aing sia deuk diteundeun heula sakedeung aing saparapat menit ku aing parapat jam leutik teh saparapat menit mah da parapat jam aing pepegatan jeung sia ulah sok neng-nong sia diteundeun ku urang di imah ulah dibawa ka masjid ulah itu teu kuateun ka masjid bae kudu HP dibawa diteundeun di hareup Allahu akbar
eureun ieu haram teu eureun neng-nong bareng di deuleu remotna eta na dangdut goyang lain Allahu Akbar kabiro kan teu bisa tak kos kitu tah HP ku aing digeuteun lah sia tah 4 jam setengah jam geus pepegatan heula komo urang dek jadi wali Allah titah pepegatan secara total jeung makhluk jeung dunia ulah dipinuhan hate urang ku makhluk ku dunia pegatkeun ti urusan dunia jeung makhluk ulah aya nanon hiji be Allah ngomong bisa praktek coba jasa nu mantap pikih mah ku urang teh bisa diperdebatkan usul pikih bisa diperdebatkan politik bisa diperdebatkan ekonomi bisa diperdebatkan budaya bisa didiskusikan dan lain sebagainya hiji ilmu tasawuf anu jelema suluk geus boga rasa moal bisa didebatkeun hese sebab naon perasaan geus pindah asa deukeut jeung Gusti Allah moal bisa didebatkeun moal bisa didiskusikeun hanya perasaan jeung Gusti Allah asa ngadenge asa didengekeun ku Gusti Allah asa dideuleukeun ku Gusti Allah asa neuleuh ka Gusti Allah keindahan anu hese nyaritakeunana beungeunahkeun biasa pokona mah dek berang dek peuting teh terasa aya Gusti Allah teh mun nyaritakeun terasa aya teh kapan perasaan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah teh leuwih deukeut tibatan tulang tibatan urat ganggerong eta teh lain carita tapi na karasa nu mantak teu bisa didebatkeun mantak hikam nyaritakeun teh eta teh nyaritakeun rasa jeung berbagai-bagai kitab-kitab sufi mantak beda-beda caritaan sufi mah lantaran manehanana teh keur aya dina sama Allah karasana keur aya dina ilmu Allah karasana keur aya dina korbu Allah karasana dan lain sebagainya engke ahli sufi jeung ahli sufi ngobrol padahal sarua pada jadi wali Allah ngan nyana teu bisa ngungkapkeun sebab naon perasaan beda-beda ngan aku rasa deukeut da jeung Gusti Allah naon eta makhluk kan di jero hate makhluk dunia urang cicing di dunia tapi urang teu berpikir kana dunia urang cicing jeung manusia tapi urang teu boga pikiran jeung manusia jeung Allah kakarat geus ti dieu mah bakal dibere ngeunah ibadah ka Gusti Allah tah kadanan kokos kitu mah heulanana ieu ulah-ulah atuh geuning setan urang lamun geus datang ka dinya mah setan nih diome ku urang setan bisa diome urang lamun datang ka derajat di dinya tah urang geus pisah hate plek duniaan makhlukan setan kan kadeuleu ku urang diome ku urang digere sia paing sia aduh naon sia setan Allah sok digere-gere kieu ceuk getek alah sia sok ngagoda aing sia ka jeung ih moal sia naon atuh cicing di dieu keur ngalilimpi doang ngalilimpi teh deuk ngagoda kan ceuk awas ya koy bisa diulinkeun ku urang setan indit sia ka ditu indit moal kagoda waliullah eta geus hatena mantep jasa Allah doang plek mantep tah lamun encan datang ka dinya kakara setan cicing di pundung cicing di pundak cicing di biwi cicing di bujur lamun awewe malolobana cicingna tadi dia tadi bool jeung disusu jadi lamun awewe leumpang teh sanajan eueuh susuan kaduna gede bae eta setan susuna gede amatnya cek setan Haji Junaid yeuh padahal panjenengan teu ngagemblok teh naon leumpang tapi kaduluna waduh epok cendol masyaallah parah tah eta setan teh kos kitu ya Allah ya Rabbina ieu si hade bisikan-bisikan setan sing hade urang moal kebeli hirup mantak kaya ieu nu mantak nyana aya fariqan haqqa alaihi dhalal innahum ittakhadus syayatina awliya min dunillah nyana ngajadikeun setan sebagai kekasih sebagai sekutu sebagai babaturan nyana berkoalisi lah jeung setan sehingga nyana
Iya bisikan-bisikan setanna per detik per menit kumaha cak setan mah. Lamun waliullah mah kumaha cak Allah ilham ngaranna ke dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah, dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah. Langsung komunikasi waliullah mah jeung Gusti Allah. Ainya nama langsung komunikasina jeung syaitonir rajim. Jeung setan-setan tak ieu sing hade sakumaha ti awal geus dicaritakeun setan. Nah ieu ulah kagoda ku setan. Sakumaha bapak moyang anjing ieu geus hade ente ulah kagoda ku setan naudzubillah datang keluar tina hak keluar tina kebenaran yakni datang ka murtad man naudzubillah min dzalik wa min dzalik aya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah jelema anu tawakalna anu benar-benar di makom tawakul wali Allah ngan atunya nama ngeunaheun ieu urang mah kan lantaran can boga makom ieu ka Surabaya beak duit otomatis kan urang nginjem ngajual nu aya atau nginjem arinya nama lantaran geus aya dina makom tawakul datanglah ke Surabaya haji dek balik ka dieu eueuh duit eueuh bekal eueuh naon atuh kan nya nama bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah datang ka Tangerangkeun fat jadi duit atawa geus teu kitu langsung bae nya nama peureum set hayang datang ka Tangerang atuh datang dia tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa lain tawakal kitu bisa sia tah ngarah tawakalna heula nu hese kituan mah babari urang ge mun kitu mah cenah bisa tawakal lain kitu ngomongna salah sia tawakalna heula ulah ngomong aing ge tawakal kitu mah tuh bisa lain kitu aing hese ngomongna ye atuh bakana dibere kitu ge teh geus tawakal teh Ki Ahmad ke Surabaya hiji kumpul jeung Bung Karno jeung sabab balik ka dieu duaan nya dek balik ka naik kareta dek saurang teh dek naik naon mobil apa kareta mana jeung balik kareta eueuh sakena geus eueuh kieu kunaon gampang nyokot tanggal kadong-dong teh bacaan fut jadilah duit jang sakadar di Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit wah lamun Haji Pendi kos kitu mal dagang karung atuh geus dangdaunan di rorodan ku nya na aduh Masya Allah nu mantak teu dibere ge eta maksudna bisi salah maksud tuh tawakal ka Allah urang makan tawakal na teh kana sangu bisa seubeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan seubeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina mun teh mah teu dahar lapar warima dirobah ku urang ulah dahar hayang coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal jadi wali moal penting urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cak dokter mah 8 jam sampai sapeting teh atuh beak ku ngees bae eta mah atuh nek iraha maca maca sholawat eta mah ngees deui nah dibuat urang ulah sare geus sayangnya mah saya tik bae kok bisa kok situ kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu nu biasa sare ulah nu biasa sare henteu nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakalan urangna ka Allah Gusti ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu ayeuna atuh mantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah maha sagala-gala cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal hampura tuh Gusti orang sawakalkan komunikasi teh jeung Allah teh siana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah aing maha kawasa tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia kan di sia kege eueuh ikhtiar sia nah urang komunikasi sakan jeung Allah mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar
terus ja beneran orang sia dibere ku Allah dileungitkeun kurang adat sare aing mere kekuatan ka sia sebab eta mah adat tapi sia da heula kudu usaha ayo usaha urang sapoe 2 poe 3 poe bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set ja beneran sia didelekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teman tuh beres deh bae tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang kuari mah urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khariqun lil adat urang usaha ngebedah adat nu biasa sareh henteu nu biasa make baju nu bagus teh cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudna sia naon cumplang-campling aing hayang jadi wali teu beres da kos kitu nah kuari geus bisa geus berbeda kan kuari berbeda mana dek dahar nya nama kuat bae dek nginum kuat bae nginum keur henteu na masalah dahar keur henteu na masalah sare keur henteu na masalah jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae dibere kekuatan aku Allah seperti kos kitu geus lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urang nyana sebab alam urang mah alam dahar alam nginum kudu di waktu-waktu nu jelas mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae heuh aing nya mah henteu berarti geus beda kan alamna teh nya mah alam kuat urang geus teu kuat sebab nya mohon ka Allah janu Allah ciptaan Allah jaga ninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Asnawi jakararuat atuh naon bedana jeung urang mah ngan teu latihan doang latih urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus aya jin tuh kadeuleu tuh lulumpatan tuh lulumpangan kadeuleu beda jin mah jenggotan jin bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus bisa jeung arwah-arwah ieu keur carita nah iyalah tawakal masyaallah lamun urang geus tawakal tu Allah hiji we Allah menang perang menang nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu osok disembah bae kemudian kujana dibawakeun kampak goblok sia nyarembah ka dieu setan buana roblok tolol sia sembah ka Allah ulah ka tangkal kayu sembah ku sia tolol goblok punyana deuk diraga aja tek aduh setan datang set ulah kiai ulah naon sarembah ku jelema geus ieu mah amankeun bae urusan dakwah bae asa ulah dituar bae hayang dituar bae ieu ulah galungan nya maribut jeung setan pan gelut jeung setan mah hese jeung haji pae ono kecekel ya aduh babari tah tapi kan lamun jeung setan ku banyekelna hese tah tapi ieu galungan jeung setan ge menang wah setan dicekek ku nya saha bisa nyekek setan urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang dicekek setan ampun jeung setan ampun sia ampun geus kieu bae jeung setan amankeun gula ajo geus gula mah geus pokona mah amankeun hitungan ke dibere bonus dihadapeun anggel kecokot duit sapoe 5 dirham sakitu bae geus bener sia bener sia ya bener kula mah moal jalir tiang ieu moal kula masa ulah dipaean geus aman atuh awas ya nya
namun eueuh duit 5 dirham cekek ke wae beres di dulu bener isuna aya aja bener ieu setan sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe eueuh ngan 4 poe doang kuatna kali 5 poe goblok setan sih tuar deui ku aing sia tangkal tuar ku aing sia tangkal bawakeun ragaji deui kongseng goblok sia di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan ulah dituar kajian kuku mah dakwah mah dakwah ulah dituar teu bisa bohongan jalir janji sia aing naon 5 dirham mana ulah dituar ulah gelut teuy jeung setan gelut eleh kiai eleh waduh anu tatadina jotosanana mantap ge ceh kuari geus bisa ngajotos kiai aduh kamari setan kecekek kuari kiai cekek ku setan ayo kiai kalau ampun geus jangan aman bae geus aman geus kula mah penting mah ulah dicekek kajian teh geus asal aman bae kajian teu dibere duit ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui cek aing kunaon da motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas motif nu kadua nu mantak eleh 5 dirham tuh etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu lagi urang ibadah ka Allah teh nu mantak berat mata berat celi berat hudang aya bang baluh nur di luar ikhlas di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae salat teh sabaraha rakaat bae ngeunah kieu lah tawakkaltu ala Allah bagian kol bagian batin tilu nomor kahiji khosyah nomor kedua ikhlas nomor katilu tawakkaltu ala Allah bagian anu zahir 2 ieu alladzina yuqimuna shalah mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat urang ge osok salat osok kadeuleu malah gegedena mah hayang kadeuleu kajeun Allah mah nya nama gaib ieu gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu bodoh ka masjid ge dak heuy ayo ka masjid ayo padahal hayang ka alam eta alam tapi kan jelas salat kos kitu mata salat ambrang teh lain salat ambrang salat teh nomor kahiji salat syariat nomor kedua salat thariqah nomor katilu salat hakikat salat syariat mah nu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha anil fasya'i wal munkar salat eta bisa tanha anil fasya'i wal munkar eta salat syariat geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya nah ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling lantaran salat teu daek korupsi lantaran salat teu daek ngabohong lantaran salat teu daek maksiat ta eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar sakumaha nu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat kos kitu ge eueuh jelemana ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang tuh Masya Allah etalah salat syariat encan asup ka di ayat ieu sebab ieu mah tadi ge innamal mu'minuna al kamilunal iman mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salatna lain salat syariatna eta mah salat lumrah
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah kuari geus mulai make perasaan-perasaan salat ya tuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Kita tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke ka dituna teh bakal tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samakna. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Geus satu urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang, dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya nu cicing di luar kudrat iradat? Allah mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuarikeun salat. Aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Gusti loba nu sugih. Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teu dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana, beuki rendah, beuki tawadu. Tapi bagi karasa kudrat iradat Allah. Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu akbar kabiro, apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Allahu akbar kabiro alhamdulillah kasih. Tah terus. Begitu orang ruku Allahu akbar, apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah, apakah lain kudrat iradat atau kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atuh lamun sifat kaluar tina zat mah atuh bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah. Berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allahna mulai geus lain salat biasa. Eta ge encan kaasup ka dieu. Encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajalat. Mantak ayat ilain lalagaan. Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya, kumaha iman? Asa kadar iman mah aya dua cakna. Iman aya dua, al iman imanani. Lamun iman sakadar amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi taala. Biasa. Tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajalat qulubuhum. Kula ge ieu wallahu alam. Nah, ieu lamun kurang teu dibahaskan fajar biasa bae. Gorenganan lain lalaga. Encan datang tah. Salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat. Salat nu kumaha atuh? Salat anu geus eueuh iradat. Urang teh geus eueuh iradat. Jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan. Langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kunu mentangna. Het, kenyedkeun, set, ngaler, set, ngidul, set, naik, set, turun, set. Urang seakan-akan langlayangan. Allahu akbar teh lain urang. Ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah. Ai kudrat iradat Allah teh kapan meureun sifat Allah. Ai sifat Allah teh meureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal. Tah, ieu geus sega bahasa keulana kan. Kuari mah geus aya. Tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya. Geus eueuh. Nanaon ja nu aya ngan Allah da. Allahu akbar. Geus salat lagi nya mah geus teu aya waktuna. Lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting. Tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman, wahdaniyah fil makan. Ja eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge.
aya berang aya peting tah panon poe dari ka panon poe di luhur berang dari ka panon poe di hadap peting jajaman nama ieu keneh ieu keneh ya nu kurang kuari keur dicicingan teh berang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing we di dieu panon poe ka handap atuh urang di dieu bae sok geura diuk bae urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe euy ngampi kunaon magrib ka bawa ku panon poe kan berarti ka bawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok eta mah kos kitu mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah ka bawa ku panon poe ka bawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya salat nya mah salat teh terus-terusan itu cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh nya mah geus eueuh pikiran ke mukrah makruh terus bae cenah mah salat taha lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna kuari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli kuari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya idza wasala abdu biha summi'a arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah Allahu nurus samawati wal ardh mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah di awak urang teh aya makrifat seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonu bariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana teh geus jana aya di dinya ngeunah nikmat geus sakeun geus ka Allah antak sok dicontokeun ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana seserian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ngeganggu kamu jadi gitu-gitu lantaran dicarekan bae kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana nggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar nah kababawa salat tuh lamun Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebeja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sangeus dipanggil cak adina Imam Ghazali mak atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan tanyakeun Ghazali emang aya getihan masyaallah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head ban head bagetih eta kadeuleuh kan masyaallah eta lah salat jelema ahli makrifat bantak nya mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang mantak di lembur nu ka masjid eta buat